Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluyikeun hanca carita anu katunda dina juduning carita Jakarana, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros di Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan si Dodeng katut si Asdur anu mana harita nuju aya di hiji patempatan sisi Walungan. Harita teh manehna eleh tarung ku Nyi Arum. Sambalah si Dodeng mah nyaeta tatu. Tarangna buncunur lantaran tidak gor kana batu. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Be kurang ajar tete lah si Arum geus indit sareta teu kanyahoan. Tapi nya kemana ngaleosna meuni asangan sakedeung pisan. Be kudu kumaha ari geus kieu. Musuh kabur si Dodeng kalah tatu. Aya wae ieu mah. Kitu ceuk si Asdur ngarasahan deul. Da puguh musuhna geus eueuh di dinya. Asdur, montong kahulang wae atuh sia. Ieu aing tulungan, aduh. Alah, tarang aing nyeri euy. Aduh. Ceuk si Dodeng bari jeung humarurung tarangna karasa beuki nyeri. Ngadenge kitu si Asdur ngareret gogcing ngogog gigireun. Walah, sigana rada parna tarang maneh teh Dodeng. Anu matak nyeri euy. Tarang dewek meni asa bejan. Wah, kun wae atuh ari kakarasa mah. Da henteu ari bejannyaan mah. Montong heureus si Asdur belegug. Sok geuwat dewek kubaran. Batur nyeri teh kalah ngajedog wae ari sia mah. Aduh. Ceuk si Dodeng rada molotot lantaran keheul ka si Asdur. Oke heula atuh sabar si laing teh. Jeung dadai kudu diubaran kunaon lantaran di dieu dang-daunan anu bisa dijieun obat ubar. Tembal si Asdur panon rurat reret susuganan aya dang-daunan anu bisa dijadikeun obat pikeun ngubaran tatuna si Dodeng. Teu kudu deangan dang-daunan keur obat euy. Tadina saku baju dewek aya ubar meunang nyeun si Abah. Sabab samemeh indit kuring mawa. Ya maksud teh bisa aya kajadian anu sarupa kieu. Walon si Dodeng bari muringis nahan ka nyeri. Syukur atuh ari si laing inget mawa ubar mah. Jadi teu kudu hese neangan. Tapi tatu si laing kudu dibersihan heula euy. Sok keuat atuh nangtung urang ka sisi Walungan. Tapi kuat atawa henteu? Nya kuat we lah maksakeun nyeri oge. Jung si Dodeng nangtung dibantuan ku si Asdur. Leng sirahna karasa lieur tapi terus maksakeun leumpang muru ka sisi Walungan. Sanggeus tepi gek si Dodeng diuk dina batu. Terus ngumbah leungeunna anu katempo beureum. Ari si Asdur ngabersihan tatu anu aya dina tarangna ku cai katinggalina menit taliten. Tete latarang si Dodeng teh meuni bocok sigana basa tadi tidak gor teh pas kaparengan kana batu anu seukeut. Matak pantes getihna ngucur lila saat.
Olah geuning meuni bocok kieu tarang si laing teh euy. Kitu ceuk si Asdur bari terus ngabersihan tatu si Dodeng. Aduh. Lalaunan atuh Dur. Montong tarik teuing ngepan nyaho tarang aing teh keur nyeri. Cing atuh kudu boga rarasaan sia teh. Ceuk si Dodeng bari nyengir da puguh tatuna nyeri jeung peurih nyanyautan. Oh nyawayahna we atuh paling oge nyeri saeutik. Teu kudu loba dirasa. Pan geus biasa meunang tatu siga kieu mah meureun. Montong seuris ya. Tok sanajan geus biasa oge nya nyeri we atuh. Ari tarang bocor mah. Aduh. Siam bakal ngajak euy. Walon si Dodeng panonna molotot ka si Asdur. Oh. Ampura we atuh Deng euy. Sok-sok kancang si laing montong ngomong wae. Kancang gara ubaran atuh. Dewek geus teu kuat tarang nyeri. Meuni nyanyautan kieu. Ya sabar atuh Dodeng. Da tereh rengse ieu ge. Jep duanana jarempe si Asdur ngabersihan tatu si Dodeng kalayan taliten. Telila tatuna geus bersih nya terus dipurulukan ku ubar anu dijieun tina racikan bubuk dang daunan. Anu kawilang ampu sarata geus biasa sok dipake ku Ki Badrawi pikeun ngubaran tatu maranehna. Sanggeus kitu mah berewek si Asdur nyowekeun calana pangsina sarta dipake ngabengker tarang si Dodeng. Nya teu lila oge geus rengse tatu si Dodeng geus diubaran sarta getihna geus teu pati ngucur. Kumaha euy tarang maneh masih kene nyeri? Nyari nyeri mah masih kene da moal langsung cager. Tapi ayeuna mah geus ngurangan teu cara tadi teuing. Jeung deui getihna geus teu kaluar kawas tadi. Walon si Dodeng bari ngarampat tarangna nu geus meunang ngabengker. Saterusna rek kumaha atuh ari geus kieu? Ya ayeuna mah cicing we heula di dieu. Lantaran sirah karasa lieur. Sikana lamun kudu neruskeun lalampahan can kuat. Jeung deui tatu dewek bisi getihna ngucur deui euy. Teu nadaon kitu oge. Keun urang leureum heula di dieu nepi ka sore. Tah engke lamun geus kuat urang ngeureuh deui. Tapi urang kudu neangan tempat anu iuh ye. Lantaran di dieu mah panas. Tuh aya tangkal kai gede iuh di dieu mah. Ayo urang ka ditu. Ceuk si Asdur leungeunna nunjuk kana palebahan dapeun tangkal anu katingalina iuh. Ngajak si Dodeng sangkan pindah ka dinya. Nyaret atuh si Dodeng ngareret bari terus muniang nangtung lalaunan sarta dicekelan ku si Asdur lantaran bisi labuh. Da puguh si Dodeng keur ngarasakeun kanyeri. Nya terus atuh duanana laleumpang ngajauhan sisi walungan. Teu sakumaha lila geus nepi kana handapeun tangkal kai. Gek duanana dariuk awakna nyaramde kana tangkal. Sukuna ditanggunjarkeun. Jep jarempe eueuh anu cacarita. Terus ngaharuleng mikiran kajadian anu bieu. Mitra kaum dangu. Kaayaan alam harita geus maju ka sore. Nya lamun di pilemburan mah geus nincak kana wanci asar. Panon poe beuki ngulon panasna geus ngurangan teu cara tadi. Sora manuk ricit dina dahan pati ngaracelog jeung baturna. Tiliwir angin leutik nebak kana dang daunan sorana pating korosak tuluy pating arulang siga anu ngagupayan. Dina kayaan kitu si Dodeng jeung si Asdur can incah ka mamana. Caricing bae dina handapeun tangkal samalah teu karasa lengut-lengut nundutan. Reup duanana sare. Bareng jeung kitu aya dua urang jalma anu daratang terus rajeg narangtung. Panon mencrong ka si Dodeng jeung si Asdur anu kakarareup sare. Asdur, Dodeng, nyarading euy. Nah, hasil laing teh make harees di dieu. Tanya jalma anu kakara datang
anu tayalian eta teh si Oded jeung si Keling. Panona maralong kana tarang si Dodeng anu harita dibengker sarata katingali masih kene baseuh ku getih. Ngadenge kitu si Asdur jeung si Dodeng brai beunta ret kanu duaan. Geuning si laing Oded. Keling, syukur bisa panggih di dieu euy. Ceuk si Asdur atoh lantaran panggih jeung baturna. Alah, Dodeng kunaon eta geuning dadarang si laing dibengker si kitu. Nah ditubruk bebagong si laing teh. Tanya si Keling bari melong ka si Dodeng. Gog cingogo kitu deui si Oded. Dewek malah ini tubruk bagong Keling. Oh, da teu panggih jeung bagong mah. Tarang dibengker sote alatan anak si kuwu. Walon si Dodeng bari muringis lantaran tarangna nyeri keneh. Naon Dodeng? Alatan anak si kuwu. Nyi Arum maksud si laing teh? Tanya si Oded tarangna katingali kerung. Gara-gara Nyi Arum. Nya saha deui atuh anak si kubu teh. Apan ngan eta-etana nu keur diteangan ku urang. Oh, jadi panggih jeung Nyi Arum. Terus si laing teh gelut kitu. Si Oded tumanya deui. Sedengkeun hatena ngarasa heran. Wah, mentong sok kagabah si Oded. Pake jeung nyebut tewek eleh gelut sagala. Jadi kieu soteh lantaran kerapes we dewek bah. Walon si Dodeng embung lamun disebut eleh gelut da pugu era. Terus kumaha tuh bet bebesa kitu. Cing sok cacaritakeun. Sababna lain. Sok we lah caritakeun tah ku si Asdur. Dewek mah teu kuat ieu tarang nyeri meuni nyanyautan. Si Dodeng ngareret ka si Asdur sangkan nyaritakeun kajadian anu tadi kaalaman. Cing sok atuh dur caritakeun. Dadah kumaha atuh mimiti da. Ora kuring duaan jadi ngarti. Jeung jauh kadugeus kajadian. Euglah ku dewe kurang caritakeun ari si laing harayang nyaho mah. Barabat si Asdur nyaritakeun kajadian anu tadi kaalaman ku maranehna duaan basa panggih jeung Nyi Arum. Sareta terus aya kajadian tarung meniragot anu antukna nya si Dodeng kudu daek ngalaman tatu lantaran tarangna tidak gor kana batu. Tah kitu caritana teh euy. Matak heran jeung matak wirang malah dewek oge teu nyangka. Beut bisa eleh kesit ku pantar awewe anu ceuk pikiran mah manehna teh hengker. Tapi ku ayeuna mah pangabisana teh geus leuwih ningkat tibatan baheula. Si Asdur mungkas sakabeh caritana. Si Oded jeung si Keling ungut-ungutan. Oh, jadi kitu nya kajadianna teh. Tapi lamun ceuk pamikir dewek asa teu matak heran. Apan ceuk si Abah oge Nyi Arum teh dibawa ku saurang jalma anu jadi musuhna harita teh anu ngaran Bah Dirga. Bener pisan Oded. Dasa tuluйna Nyi Arum teh dilatih ilmu bela diri kudu ngaran si Dirga Merja. Da geuning buktina ayeuna mah pangabisana geus leuwih maju tibatan ti heula. Samalah make sanggup ngarubuhkeun si Asdur jeung si Dodeng. Jadi ti mimiti ayeuna urang kudu leuwih hati-hati lamun pareng panggih deui. Sajabat ti kitu urang ulah nganggap hampang kanu jadi musuh bisi mata goreng akibatna. Ceuk si Keling nyaritana Daria di barandungan ku sakabeh baturna. Bener. Urang ulah nganggap hampang kanu jadi musuh euy. Sok sanajan ukur pantar awewe. Saterusna ayeuna rek kumaha atuh? Jeung ka mana ri Nyi Arum inditna? Sidi kuring oge teu nyaho Nyi Arum indit ka mana. Da puguh tadi teh keur nempo si Dodeng anu tarangna baloboran ku getih. Jadi weh teu kapalire. Nya sigana terus indit ngaleos. Lantaran basa kuring ngalieu ka Nyi Arum geus eueuh tina tepatna. Nya lamun geus puguh Nyi Arum eueuh mah keun bae lah. Engke urang paluruh deui. Ari keur saterusna pilampaheun urang rek kumaha ye? Piraku ari rek terus ngaron caricing di dieu mah nepi ka peuting.
Adena mah cek dewek mah mending oge hayu urang neruskeun deui lalampahan. Lamun si lain geus kuat mah Dodeng. Hari kuring mah hayu bae. Tapi kumaha ieu si Dodeng? Nah geus kuat lamun kudu lempang. Tanya si Asdur ngareret ka si Dodeng. Ya hayu we lah urang geureuh lalaunan. Jeung deui rek naon cicing di dieu oge rek ngado nungguan walungan. Hayu atuh ari kitu bah. Sakalian urang neangan tempat keur leureuh. Saterusna neangan kadaharan. Walon si Dodeng nya tujuan. Geus kitu mah bring atuh opatan arindit ninggalkeun eta patempatan. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula lalampahan si Asdur jeung baturna. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun lalampahan Nyi Mayang anu geus jauh ninggalkeun lembur Pasir Nangsi, lemburna Juragan Jayarana. Sabada Nyi Mayang papisah jeung Jakarana sarta ayeuna jadi nyaho kana riwayat hirupna. Anu gening tete lah indung bapana teh binasa ku Ki Badrowi anu jadi bapana. Nyi Mayang harita geus aya kana sababaraha poe leumpang sorangan. Mapai jalan satapak rek ngajugjug ka lembur Sindang Sari. Ari maksudna hayang manggihan anu jadi bapana Ki Badrowi. Dina sajeroning leumpang teh pikiran Nyi Mayang teu ngarasa tentrem. Atena teu weleh tagiwur loba kapaur, ngalengkahna setengah malaweung. Sawangan terus ngacacang kanucan karuhan. Ras inget ka Jakarana saurang jajaka anu dipika cinta ku manehna. Anu tangtu ayeuna mah bakal jauh kana laksana. Nyi Mayang ngarasa sedih, pikir bingung hatena langsa. Nyeri perih sagala harapan jeung cita-citana ayeuna geus sirna. Lantaran kalakuan jahat anu jadi bapana. Anu daek teu daek bakal mamawa ka dirina. Banyak kudu kumaha atuh ari geus kieu. Ya Allah Gusti anu Maha Agung, naha nasib abdi teh make jeung kudu ngalaman kieu. Kitu ceuk gerentos hate Nyi Mayang dina mangsa harita. Bari jeung terus leumpang. Lamun kaya kieu mah matak bingung pipikiran. Matak pugag lalampahan. Lamun seug indung aing aya kena di alam dunia. Tangtu moal kieu-kieu teuing meureun. Geus pasti bakal jadi tempat pikeun aing nyalindung. Sarta jadi tempat pamuntangan. Tapi hanjakal indung aing geus eueuh di kieuna. Ambu ieu abdi tulungan. Ceuk Nyi Mayang leumpang bari gegerendengan. Samalah terus sasambat kanu jadi indungna anu geus lila tilar dunia. Saking ku antengna ngalamun. Nyi Mayang geus teu malire kana kayaan. Samalah sakalieun panggih jeung jalma lian anu pareng papaliwat oge teu ngaliuk-liuk acan. Terus bae ngadutun bari tungkul nuturkeun indung sukuna. Sanggeus leumpang anu cukup jauh. Nyi Mayang akhirna mah anjuk ka lembur Sindang Sari. Samalah tuluy ngajugjug ka imah Pakuwu anu ayeuna dicicingan ku bapana jeung sakabeh anak buahna. Nya teu kacatur di jalana mitra. Urang kocapkeun geus nepi kanu dituju. Sup atuh Nyi Mayang ka pakarangan. Panon melong katepas imah breh katempo aya saurang lalaki kolot anu awakna jangkung gede beungeutna bosongot puukna jabrig. Anu harita keur diuk ngabaheuhai bari jeung nyekelan padudan. Panon anu bolotot mencerong kaburuan.
Nya atuh barang kadinya ningali aya anu datang. Nya puguh bae meuni curing hak jung atuh nangtung tina diukna bari nyidikeun kanu kakara datang. Hae nya beuciga si Mayang anak aing anu datang teh. Nya teu salah nyempok itu. Kitu ceuk Ki Badrowi ngomong sorangan. Anon teu leupas ngawaskeun ka anakna teu kungsi dilasrog Jimayang ka hareupeun panto. Nyai, Mayang, nyaha hidup eta teh. Tanya Ki Badrowi. Ngadenge kitu Nyi Mayang teu ngawalon kalacat unggah ka tepas gek diuk setengah ngabebeutkeun maneh. Beungeutna beureum kesang renung dina tarang napas ngahegak. Dada reng haperanjug. Ningali kitu pok Ki Badrowi atuh tumanya deui kanu jadi anakna. Nyai, Mayang, naha ti mana atuh hidup teh? Ieuh, ari panggih jeung kolot teh cing atuh kudu boga kasopanan. Lain kalah terus asup ka imah teu make uluk salam. Ditanya teu nyembalan, beut asa kabina-bina boga anak teh. Tengah hargaan tadi karu jadi kolot maneh mah. Ceuk Ki Badrowi nyaritana rada leuleuy sok sanajan ari dina jero hate mah ngarasah keheul ka Nyi Mayang. Tapi harita mah diajar nyabar-nyabar maneh lantaran sieun anakna terus ngejat deui. Da puguh ari hate mah sono kanu jadi anak. Oh jadi abah teh hayang dihargaan kuno jadi anaknya. Jeung abah teh hoyong boga anak anu nyaho kana kasopanan. Tapi hanjakal pisan abah. Abdi mah teu bisa kitu. Sabab ti leuleutik oge ku abah teu kungsi diajarkeun kasopanan. Samalah teu kungsi dipapatahan kudu kumaha carana ngahargaan. Terus terang abdi mah teu nyaho kana cara jeung bahasa anu sarupa kitu. Lantaran anu diajarkeun ku abah mah tiba heula oge ngan ukur kudu bisa kelut. Pinter maling, ngagarong, babadog, jeung ngarampog. Samalah mayahan batur oge meunang ku abah mah. Tak kitu, manya abah poho deui kana ajaran abah sorangan. Sedengkeun abdi mah saeutik oge teu pernah poho abah. Walon Nyi Mayang nyaritana tatag bari neuteup kana beungeut bapana. Saeutik oge kawasna eueuh kasieun. Ari Ki Badrowi barang ngadenge caritaan sarupa kitu ti anakna. Puguh bae meuni buncelik kawantu ngarasa kaget. Ceuk pikirna naha Nyi Mayang beut wani nyarita kitu ka manehna. Mayang, jembe sia. Nah, ari maneh unggal panggih jeung abah teh wali hayang ngajak ribut wae. Nyaha hayang dikumahakeun sia jatuh. Tanya Ki Badrowi bari molotot ambek kanu jadi anakna. Ningali kitu jep Nyi Mayang jempe teu cacarita. Terus ngeluk tungkul bari murag-muragkeun cimata. Keur kitu pok deui Ki Badrowi nyarita sorana bedas estuning mata kreuwas. Mayang, kunyao nyari maneh. Kakolo teh matangguy. Medegong ngalawan. Bangkar wadah. Dengengkeun sia hade goreng oge aing jika sebut bapa maneh sorangan deuleu. Nah naon sababna maneh teh salilana sok ngabantah ka aing heuh? Sarta teu nurut kana kahayang aing. Tanya Ki Badrowi penasaran hayang nyaho naha kunaon anakna make bisa kitu. Menang pananya kitu Nyi Mayang cengkat panon anu basuh ku cimata melong ka bapana anu keur diuk hareupeun. Abah, ayo bah urang indit. Urang tinggalkeun ieu tempat. Tong ngarugikeun bae ka batur. Abah geura babalik pikir, geus cukup segala kajahatan anu ku abah dilakukeun. Tah ayeuna mah hayu urang balik ka tempat padumukan urang anu baheula bah. Tempat anu jadi titinggal ambu. Serta abdi janji rek ngaguguk kana sagala kahayang abah. Tapi tangtuna aya syaratna. Nyaeta abdi hayang ningali abah babalik pikir sarta taubat. Taubatan nasuha taubat anu sanya-nyana. Mengpeung ayeuna masih kene aya kasempetan pikeun abah ngarobah kalakuan abah. Ceuk Nyi Mayang. Nyaritana dari pisan. Di Bandungan ku Ki Badrowi anu katempo dadana reng haprajug nahan amarah. Beungeutna geuneuk teu beda jeung beusi atah meunang meuleum. Lantaran asa ditincak kulu kunu jadi anak.
Aduh, Mayang. Kacida pisannya eta kakolor sia teh wani mamatahan. Tuning geus kawas ajengan. Da eta meureun peda sok babarengan jeung si Jakarana nya. Jadi maneh kababawa. Cing aing hayang nyaho naha maneh teh bogoh ka si Jakarana. Lantaran aing oge nyaho. Sareta geus meunang laporan lamun maneh sok babarengan jeung si eta. Sareta salilana sok aya di pihaknya. Cing jawab sia. Nyaha bener maneh bogoh ka si Jakarana. Si babanyit ucut burung. Ceuk Ki Badrawi bari molotot huntuna ka kerot. Barang ngadenge caritaan anu jadi bapana kitu, Nyi Mayang mending ngahuleng lantaran ceuk pikirna naha make jeung terus kudu mamawa ka Jakarana. Anu jelas-jelas eueuh sangkut pautna jeung anu keur dicaritakeun bieu. Sajongjongan Nyi Mayang teu nembal. Kunaon kalah terus ngahuleng? Sok geura jawab pertanyaan anu bieu. Lantaran aing hayang nyaho. Naha sia teh bogoh ka si Jakarana atawa kumaha? Buru jawab anu jujur. Abah? Nah kunaon Abah make nanya kitu? Bet asa teu ngarti ujug-ujug nanyakeun pasoalan anu eueuh sangkut pautna. Wah, teu kudu loba omong. Sok geura jawab pertanyaan aing. Teu abdi mah teu bogoh ka jajakan nu ngaran Jakarana. Memang rumah saya eta oge sok kebarengan tapi eta mah da ngan saukur kaparengan. Walon Nyi Mayang ngabohong lantaran teu wani ari kudu terus terang mah. Sabab geus pasti bapana bakal leuwih ngewa. Samalah inggis matak jadi goreng akibatna pikeun Jakarana. Jadi kapaksa carita anak papalingpang jeung anu aya dina hatena. Alus pisan atuh ari kitu mah. Omat Mayang maneh ulah bogoh ka si Jakarana. Sabab mangkeluk eta mah musuh bubuyutan aing nyatana murid si Dirga. Anu teu pantes pikeun ngulampreng di alam dunia. Ceuk Ki Badrawi tandes. Nyarek sangkan anakna ulah mikahayang ka Jakarana. Abah, geus lah teu kudu nyaritakeun jalma lain. Lantaran eueuh sangkut pautna jeung anu keur dicaritakeun ku urang. Tah ayeuna cing sok atuh geura jawab caritaan abdi anu tadi. Eta menyiku ke. Mayang sok atuh geura dengekeun cing saregep. Kieu jawaban Abah mah. Abah tang turek ngagugu kana sakabeh kahayang Nyai. Abah satuju hayu urang tinggalkeun ieu lembur samalah Abah janji rek tobat. Sareta moal nyieun deui laku lampah anu teu dipikaresep ku hidup. Tapi kumaha Abah? Nah Abah daek ngagugu kana kahayang abdi. Tanya Nyi Mayang hayang nyaho kana jawaban bapana. Nyatang tu Abah daek ngagugu kana kahayang hidup. Tapi engke lamun sakabeh kahayang Abah geus laksana. Walon Ki Badrawi. Ngadenge kitu Nyi Mayang ngahuleng teu dilapok ngomong. Abah, nah naon atuh anu jadi kahayang Abah teh? Ieu kahayang Abah mah. Anu kahiji samemeh Abah tobat Abah teh hayang bisa modadan heula si Jakarana jeung si Dirga musuh bebuyutan Abah. Ari anu kadua Abah hayang laksana kawin ka anak si Kubu Nyi Arum Rengganis sarta rek jadikeun batur hirup Abah. Ari anu katilu hayang nempo Nyai laki rabi jeung si Jupri murid Abah anu kahiji. Anu panglilana sarta geus satia loba babaktina ka Abah. Ari anu kaopat Abah tetep hayang kumawasa di lembur sarta hayang dihargaan ku balaria siga si Kubu anu sanyana. Tah ngan ukur sakitu kahayang teh. Dadarasan mah teu loba. Sareta lamun kabeh eta laksana, heula Abah rek tobat. Rek babalik pikir samalah Abah rek nurut kana sagala rupa anu dipikahayang ku hidup.
Cak itu kumaha kahara Ci? Ceuk Ki Badrowi nyaritana estuning teu kireum-kireum. Puguh bae beledag cenah kana ceuli Nyi Mayang asa aya sora gelap anu nyamber di tengah poe ereng-erengan. Sorana tarik pating jeleger mata lieur kana sirah jeung matak panas kana hate Nyi Mayang. Mitra, cagelayu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.